adil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ituti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Bandungan. Ya ayyuhalladzina hey eling jalma jalma. Bandungan tinggal di kitabna. Amanu anu iman itu aladina itu ti'u ya syarat itu ti'u lamun taat aranjeun kabeh aladina kajalma-jalma kaparu anu kupur itu aladina panungan ganing atuh ngomong bima dina perkara ya muruna anu marentah itu aladina kaparu kum ka aranjeun kabeh bihi kana emak yarudu tah bakal ngabalikeun itulah aladina kaparu kum ka aranjeun kabeh ala aqabikum kana pirang-pirang keneung kakupuran aranjeun kabeh patang kolibu maka balik aranjeun kabeh khosirina bari anu rarugi kabeh. Penjelasan ya surat Ali Imran ayat 148 dilungsurkeun khusus kanggo kaum muslimin ahli Uhud, ahli perang Uhud. Ketika kaum muslimin anu milu perang Uhud paburencai kabagi dua bagian. Aya kaum muslimin anu asli, aya kaum muslimin anu palsu alias munafik. Tah anu paburencai mah saha? Anu kabur mah kaum muslimin palsu alias munafik. Anu dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika kaum muslimin atau ketika ahli Uhud bade perang Uhud eta kaum munafikin teh naon milu dina barisan kaum muslimin kinit milu perang Uhud. Pas arek perang ternyata kalah labur saha teh kaum munafikin anu dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul. Taku Allah geus disebut kafir saha teh Abdullah bin Ubay bin Salul teh disebut munafik anu geus disebut kafir weh. Sabab ketika Abdullah bin Ubay bin Salul kabur tina perang Uhud, lebar nyawa ngabela naon cenah lah. Da Muhammadna oge lain nabi cenah. Jadi cek Abdullah bin Ubay bin Salul pas kabur tina perang Uhud, nanaonan perang lah cenah. Ngabela agama naon ieu teh? Muhammadna oge lain nabi, lain rasul cek saha teh. Cek Abdullah bin Ubay bin Salul berarti ku geus kafir saha teh. Abdullah bin Ubay bin Salul teh skupur. Geus lah cenah we, hayu urang naon? Urang cabut baralik lah naon milua perang Uhud ngabela agama naon? Agama Muhammad mah. Agama naon lah. Muhammad ge lain nabi, lain rasul. Ya cabut baralik. Akhirnya kaum munafikin baralik kalalabur nu dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul. Tah ketika kaum munafikin kalalabur nu dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul, maka kaum muslimin aya anu kadeoh. Apa kadeoh? Kadeoh teh
kumahanya euy buah anu diomongkeun ku Abdullah bin Ubay bin Salul teh bener gitu. Jadi aya anu naon kadeo kagoda lah ku obrolan kaum munafik, pimpinan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul nu ngomong nanawanan perang mending kalebal-lebar nyawa yuk orang baralik tong miluan perang Muhammad nage lain nabi ieu tak aya anu kapanga ruhan kaum muslimin Uhud teh kadeo maka lungsur weh surat naon Ali Imran ayat 148 surah Allah ya ayyuhalladzina amanu hei eling jalma-jalma nu iman khususna jalma-jalma nu iman nu ngiring perang Uhud. Surah Allah hei jalma-jalma nu iman nu ngiring perang Uhud khususna intutiul ladina kafaru lamun anjeun taat ka jalma-jalma kafir. Kumaha taat ka jalma kafir teh? Nya eta lamun aranjeun taat ka Abdullah bin Ubay anu ngomong naon? Yuk urang baralik Muhammad mah lain nabi ieu lah naon make kot dibela-bela Islam teh. Tah hayulah tuturkeun urang ayeuna mah cek saha? Abdullah bin Ubay bin Salul teh kafir aladina kafaru eta teh. Kaasup jalma-jalma kafir. Tacek Allah hei jalma-jalma nu iman khususna ahli perang Uhud mun anjeun turut taat ka jalma-jalma kafir ka Abdullah bin Ubay bin Salul dan CSCS-nya maka yaruddukum ala aqo maka eta Abdullah bin Ubay bin Salul nu kafir dan CSCS-nya bakal ngabalikeun aranjeun kana kakufuran anu tadina anu ayeuna anjeun teh naon muslim beragama Islam talamun anjeun nuturkeun Abdullah bin Ubay bin Salul mah lamun anjeun taat kana omongan Abdullah bin Ubay bin Salul mah anjeun teh bakal balik deui kana kakufuran arti tak saur Allah lamun anjeun taat ka jalma kafir ka Abdullah bin Ubay bin Salul maka anjeun teh bakal kafir deui bakal naon kufur deui anjeun teh saperti baheula berarti aranjeun teh ulah naon ulah taat ka saha ka Abdullah bin Ubay bin Salul anu nyebutkeun Muhammad lain nabi ieu tuturkeun kuring ulah taat ka jalma kafir sama urang oge ulah taat ka jalma kafir anu mana lamun taat ka jalma kafir teh urang teh mata kufur naon cenah urang oge ulah taat ka saha ka jalma kafir anu lamun taat ka jalma kafir teh urang teh mata kufur ulah seperti naon ulah cek jalma kafir teh ka urang teh tinggal kena Islam mah pindah kana agama urang nah ulah tapi lamun taat ka jalma kafir teu matak ngupurkeun mah teu matak berbuat dosa eta mah teu naon atos boga babaturan atawa boga atasan hek kafir atasan urang teh lain Islam hek eta si kafir teh marentah ka saha ka urang nitah hek nitahna teh lamun dilaksanakeun ku urang moal mata dosa moal mata kufur komo kufur mah maka sok laksanakeun ai ku nawanana ari ku dipigawena teu matak dosa teu matak kufur mah artos gitu patang kolibu khosirin maka aranjeun kabeh bakal balik alias maut bari anu rugi nya jadi lamun aranjeun kufur lamun aranjeun kaluar tina Islam lamun jadi jalma murtad tuluy maut maka anjeun teh bakal jadi jalma rugi sabab bakal disiksa dina neraka anu abadi jalma anu mautna
mawa kakupuran. Naudzubillahi min dalik. Nyentan kesimpulanana tina ieu ayat teu meunang taat ka jalma kafir lamun teh mah ku taatna mata kupur. Masing lain ka jalma kafir oge. Masing lain ka jalma kafir oge ulah taat ari ku dipigawena matak naon mah? Mata kupur mah. Aya jalma nu iman. Tapi nitah iman ieu nate agama nate Islam. Tapi naon? Nitah migawe anu matak pikupureun atuh sarua eta ge ulah. Intina mah teu meunang migawe anu matak kupur seperti nekadkeun Nabi Muhammad lain nabi, lain rasul, nekadkeun Al-Qur'an lain wahyu Allah, lain kitab suci anu dilungsurkeun ka Nabi Muhammad. Nah, itu adalah kekupuran hungkul eta. Ya, ulah migawe kekupuran we intina tina ieu ayat. Saha wae anu nitahna rek orang Islam atawa orang kafir aya nitah berbuat kupur mah ulah dipigawe. Bisi pas keur kupur ku Allah dicabut nyawa maka bakal jadi jalma anu rugi patang qalibu khosirin. Sabab pangnarugi teh bakal disiksa nu abadi dina neraka. Shadaqallahul adzim.